Lanjut review anak gurame. Wah, bibitan gurame buah pertama bosku sugan aya cukaan ya. Nembe tangkalan nembe sageng kieu nya tuh baraya. Sugan kengeng hiji-hijian bibitan ti gurame original. Oh ya, na imam moal di tinggalkan lokasina hawatos soalnya ieu buahna meupeui pisan. Meupeui lumayan seueur kitunya ieu buah pertama namanya buah pertama. Ah, baraya heup. Ieu jalu gurame nya. Wah, mantap kieu ya. Kurang coba dibuka baraya. Orang buka ya baraya. Langsung bibitan gurame original ya. Hasil karya sendiri. Hasil kena. Cukeuna wah, koneng baraya tuh mantap. Ya, orang buka kelak. Tah baraya sepil penampakan bibitan gurame hasil karya Bapak Gangang. Nah, cukeuna hulu buntut, ieu pasanganan tinggal meni ceples pisan ka indung anjir. Calon bahaya. Calon bahaya. Batok nembe tos melah. Batokna saya pisan sami ka indung kandel. Kantun tanagina. Tuh barayanya. Bibitan gurame asli. Bibit moal ngabohong. Bibit supernya jantana super. Tuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ieu cukaeuna cukaeun petarung. Ulu buntut ngadasi. Nembe kengeng 5 biji.